Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Goda ka urang kadang-kadang merangan teh asanan urang pasrahkeun ka Allah. Gira-gira urang teh lengah percaya diri asan urang eta lah gangguan leletikanana urang lamun ti penting urang boga jumpa jampe besi aya setan pasta'id billah kudu nama pasta'id billah tapi urang percaya ka babacaan anu ku urang dimiliki padahal babacaan mah eta keneh ngan pasrahna nu henteu moal mempan ge moal mempan urang keur leumpang atawa keur salat wirid di masjid misalnya jam 1:30 kertek mulai tah tak rada aya muringkak kurang pasrah kurang malah nyiapkeun aya sia ku aing bacaan kurang jadi percaya ka bacaan henteu salah ngan kurang pasrah bener bae seng rada bau rada lain deui sekarang ambe asana babauan kieu amat sih ieu mah jamenyan kuburan asana hadir ka jeung kumaha siap aing maca ayat kursi ka jeung kumaha ayat kursi kalam Allah bagus ngan asa urang ayat kursi baik baca sia lauk bae geus diwirid ayat kursi bener aya haseup je bener tadi mah si bener awas ngadu sia jeung aing tuh kan mulai sombong kan bener ngegelebeg talina ka deuleu tali ieu na aya bocong nya ieu nu muka ngan beungeutna dong hehe bacakeun ku urang percaya ka babacaan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allah la ilaha tapi urang teu ka Allah ka babacaan Allah la ilaha illa huwa la taqul isnat nyana ngaharep blek jihi lain indit ka dieu Allah la ilaha illa huwa la taqul sinatu wa la taqul nanggak deui ka nya goblok ye tah kurang percaya diri percaya da ka babacaan salah ku ari nu hebat set pocong plek geus tenang plek ya sia makhluk Allah aing makhluk Allah sarua ciptaan Allah sia makhluk halus nu diciptakeun ku Allah aing makhluk manusia nu diciptakeun ku Allah sesama makhluk Allah tidak boleh saling ganggu nyana ge ngomong asa di beskotan ye orang kudu bisa gitu ye udah mah inget bis kota inget ka iya kadang gara-gara ka konektor teh kos gitu konektor mah pan nan kadang-kadang Batak melulu komok konektor eta mah gamadi mah Batak prioritas Batak bayar budak sakola mah pan budak sakola mahasiswa mayarna teh kapan letik geuna mah letik mayarna cenah mah bayar cepet baheula mah cepet pade keur kula mau jadi mahasiswa mah cepet keneh 100 mere sak kok bayarnya cepet saya mahasiswa kakak beneran hitut di mana mahasiswa mah tuh bau bayar si kentut lagi
Eta bercipe kecil kentut lagi. Dan kecil nggak boleh kentut leh. Ini anak mahasiswa kentut pula. Batak kok sih? Lamun kaganggu urang ku setan, urang ngupayakeun urang sorangan capek, fasta'id billah. Eta tulung ka Allah kana boga. Ya Allah ya Rabbi abdi teh kan hayang ka Gusti melalui ilmu Gusti, tapi ieu can kapaham bae Gusti, abdi teh ieu can kapaham bae ngaji. Ya Allah ya Rabb abdi na nu Gusti otak abdi na nu Gusti ilmu nageh atuh nu neuk ditempelkeun ka abdi tuku Gusti, abdi mah bade nyangakeun ka Gusti sadaya-daya dengan penuh kelemahan sakikeun. Abdi mah agagah abdi nyunkeun ka Gusti. Ulah ngandelkeun otak. Ngandelkeun otak mah dipaksakeun ku urang. Sat, meunang we saminggu. Hehe, seri sorangan. Hehe, pan pecena budak mondok tapi pan sudah seri bae budak. Modal bener bae mancing di hareupeun imah sendal jepit beunang mah wah cak mana goblok si budak sendal jepit pajar lele sia mah edan ngandelkeun otak capek eta keur cerita ilmu kayak kebal-kebal dibere oh sia beneran bere ku Allah kan nu meren ilmu Allah otak-otak Allah dititipkan ke orang, dititipkan ilmu. Kadek, tah, aing dititipkan ilmu kasih seakan-akan gitu. Pakai kain. Tuh, etalah orang sok poho fasta'id billah. Mental gerak ke Allah, jadu Allah iya. Ya Allah, orang sok poho. Geus aya ilmu di urang. Kemudian hayang ka Allah kan ka Allah teh kudu ulah aya dunyaan hate teh. Kudu ulah aya makhlukan di jero hate ulah aya nafsuan ulah aya setanan lamun eta geus ningrai zat buleud ka Allah plak teu bisa-bisa usahakeun ku urang ngaler ngidul ngetan ngulon usahakeun supaya ulah resep kana dunia makin resep ieu teh dunia teh nini bangking lehoan silohan ngacai kulan saya dipake ka resep bae makin resep bae. Kurang orang berusaha maka diri orang capek. Fasta'id billah. Allah Gusti teh nitah datang ka Gusti ka hamba-hambana di antara hambana teh abdi. Hiji kanikmatan di mana hamba datang ka Gusti tapi gangguanana teh cinta dunia jeung makhluk Gusti. Abdi teh manusia nu cicing di dunia tentu bae ngabutuhkeun kana dunia atuh cinta kana dunia wajar tapi moal usul-usul ka Gusti tah ayeuna mah abdi manyuhunkeun pitulung ka Gusti ulah dibere cinta dunia abdi lepaskeun jero hate abdi cinta kana dunia ka Gusti bae ulah aya karungan di jero hate ulah aya jabatan di jero hate ulah aya sawahan di jero hate ulah aya keagungan hiji be Gusti abdi nyuhunkeun gerage ka Gusti janu Gusti ieu sakali dua kali tilu kali bangun nyaan urang ngageser ge teu pati cinta kana dunia terus setik ka Allah ke kudai kaharti bae masuk pasrahkeun galukun renungkeun ya kunaon ieu cinta bae kana dunia penta ka Allah satungtung cinta dunia moal datang ka Allah moal ka jeung kukubat cinta dunia mah hahalang lamun jadi pemimpin bupati camat gubernur cinta dunia moal ngurusan rakyat jadi kiai cinta dunia partai Kristen gak diterima baik pokoknya cinta dunia mangges
asal kokocoran ngocor ti mana bae datang. Masya Allah. Oke, lepas ke moal kebal. Dikumpul-kumpul ku urang cinta dunia ti dieu ti ditu mangpang meungpeung urang ngajabat cecek sugih lah urang. Ketika sugih paeh kasugihan cilaka. Urang jadi kiai keur memejehna jadi kiai ti dieu ti ditu komo haju urang ngajabat mah kieu kitu. Hayo sugih boga mobil boga dana sebagainya paeh kesugihan bakal nyiksa. Bakal ditanya ti mana ngocorna. Rugi amat. Kemewahan sejenak diudag-udag ku urang melalui pengudagan anu salah di akhirat kalaka jadi siksa dinikmati ku urang hanya sabaraha tahu di dunia tapi teu muka bae tah teu muka mata hatena fasta'id billah sok minta tolong ka Allah renungkeun waduh awak sia kokomoan teuing atuh nya ge putus ya karena dunia batur mah geus ngapak hiber ka Allah ninggalkeun dunia Aisyah mah gupak di dunia teh aduh deres masih kena jalan bener mah deres ieu geus jalan teu bener korupsi lah teu kaharti atuh lamun kiai dibere ilmu Al-Qur'an haju laku lampahna kaluar ti Al-Qur'an nu endek diperjuangkeun teh agama melalui ilmu titipan ti Gusti Allah masa partai Kristen diterima kan araraneh urang araraneh wih cenah ieu mah siasat neraka jahanam sia eta Masya Allah itu teh kumaha beresna tuh di dunia acak-acakan ya di dunia misalnya acak-acakan ieu ka ditu anggeus mah paeh tapi di akhirat mun urang narima kana kos kana ditu acak-acakan teh kabeh dibeuleuh di dunia mah acak-acakan ieu ulah ieu terus ribut paeh selesai paeh tapi di akhirat Masya Allah dibeuleuh Allah karim tah lamun datang hiji gangguan setan fasta'id billah innahu sami'un alim maha ngarungu Allah maha uning Allah kumaha lamun jelema anu takwa ka Gusti Allah anu selalu ngajaga kana parentah-parentah Allah jeung larangan-na parentah teh dilaksanakeun larangan dijauhan ketika datang gangguan-gangguan ti setan teh kumaha barometer diri urang masing-masing ieu ayat innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru wallahu a'lamu bimarsaanya nyana jelema-jelema nu tararaku ka Gusti Allah ngajaga maksiat-maksiat bung ancub dina permaksiat ditahan dijaga besi kena idza massahum ta'ifun di mana ngeunaan ka para muttaqin yakni alladzina taqaw tadi ta'ifun turun kawaswasan kena kawaswasan dina hiji qiraat ma taifun teh syai'un alamabi sesuatu anu turun tumrap ka jero hate huyal hayal ngajadikeun kana kawaswasan gangguan setan teh minas syaiton kawaswasan di jero hati jalema muttaqin ngrenung ke ieu aing kumanya hirup di jero partai haju aing mah hayang salamet
salam kayak kumaha jai kok ku aing karasana ieu belok na ka kiri bae rarasaan teh teu bisa diajak ka katuhu deukna mengkol datang taifun minasyaiton bisikan-bisikan ti setan taifun minasyaiton cak setan Kiai mumpung ka percaya ku pamarentah mumpung gede bayaranana ayo ke batur mah teu kapake Kiai mah keur bajana kapake ayo anak loba engke jang anak engke aya incu bajina bae jutaan ye Kiai cak setan sial teh setan goblok setan ka Kiai teh Kiai kan merenung Kiai nya kumaha sapoe datang deus sial setan bisa aja setan goblok setan ayo Kiai ngahiji geura jeung pamarentah ayo ulah waka nyaritakeun soal dakwah-dakwah penting mah dunia mumpung kapake taifum minasyaiton datang bisikan di akhirat ulah nyaritakeun akhirat mobil oke ganti teh mobil tahun lama teh mah tahun baru menta geger ka bupati dibere asal ngadukung bupati dibere ulah deui kakarak mobil kos kitu atuh majelis dipanggieunkeun kayak besi yang imah dipanggil babar penting ngadukung dah kuari kan dek pilgub ya sok geura ka mana nu gede duitna bae ka mana nu gede duitna bae hayu bae mu ieu mah di dunia mah pokona hayu bae sial teh setan goblok bisa ada setan lamun kiaina anu henteu mutakin henteu takwa ka Allah hana semata-mata dunia kabombroy nyana ya oke deh asuplah ke Pirindo Kiai kebawa terlena ku senyum dan tertawanya syaitonir rajim geus asal aya kiai masuk ke Pirindo eta kiai setan beres masa kitu geus hese-hese wah sok sambarangan we aing mah deuk sambarangan bae kitu bae ulah hese-hese aing mah deuk sambarangan bae kitu ulah hese-hese sing tegep urang geus ge can pugu ka sorga sia ka aing sok nyangka kitu je atuh sorga mah lain nu kiai nu Allah aing mah boga kepercayaan percaya ka Allah anti Kristen titik ai kiai deh juri etalah taifum minasyaiton masya Allah tapi lamun kiaina nu bener-bener takwa ka Gusti Allah di mana datang bisikan-bisikan setan yai cek setan teh mangpang meungpeung atuh di dunia maja urang teh nu kadeuleu teh dunia can kadeuleu atuh akhirat mah maning urang ngalobakeun numpuk-numpuk dunia ieu diajak taifun kawaswasa anu nerap nulusup hayalan ka jero hate setan langsung ngancik di jero hate ngajakan yuk mumpung mora keneh yuk mumpung maneh jadi mui yuk mumpung maneh di pamarentah kapake yuk tapi nyana tetep bae
teu hayang aing mah daripada cilaka di akhirat ketika datang bisikan-bisikan setan ngawaswaskeun ka jelema-jelema nu takwa. Begitu datang bisikan setan tazakkar langsung inget nyana iqaballah wa thawaba, siksa Allah jeung ganjaran Allah. Aing mun kitu bakal disiksa apa? Bakal diganjar sih isieun tadakkar langsung eling mutakin mah. Besi ke di akhirat tanah saing di dunia milu, di akhirat disiksa. Duh kumaha. Besi putus ganjaran aing rempan amat. Duh. Ya Allah, ya hampura Gusti tuh. Tadzakkaru. Eling langsung siksa jeung ganjar. Ketika mutakin ingat ka Allah, ingat kana ganjaran jeung siksaanana. Datang dulu sub setan ke jero langsung ingat karena siksaan jeung ganjaran. Fa idzahum mubsirun nyana ningali kalawan paningal mata al haqq kana bener bin ghairihi tina salian bener. Atunya apa yarji'un lantaran nyawa aduh silaka ieu mah fayarji'una balik kana hak mung ninggal. Cina diberena ieu mah 100 juta enten. Cina diberena 500 juta enten. Diberena cina 1 miliar henteu mutakinna naon atuh duit. Jang naon. Paling hebat meureun meuli kendaraan boga dina teu bogana jan nyewa bisa. Dina teu biasa nyewa anu mahal, lapira di dunia moal kebal kepentingan anak aing sih ka mana? Paling ge sapira nyalateun ngariung. Ya, geus aing mah nyewa angkot ge geus. Tah, kiai bener tah nu geus kitu. Kiai bener tah nu geus kitu. Teu hayang aing mah. Ulah ning 1 miliar sadunya dibikeun ka aing kawet teu hayang sebab nabi aing ge tersebut dunia beres. Anggeus tah mutakin tah kos kitu teh. Ngeunaheun tangan di lembur sia nu kos kitu. Ayah jiwir bawa ke dia yang nyaho. Hese jasa pugu. Masya Allah. Ya Allah. Tang. Nggak dengen lagi. Kayak nih mah. Sekira dunia jangan naon itu dia. Maka dahar. Gas. Aing mah bukan ada ibadah. Beres. Leuwih na. Darak. Aing ngajakan ke makhluk. Ini jangan aing weh. Sholat-sholat. Puasa-puasa. Gas beres aing mah. Ngaji. Jangan aing. Adapun batur nu hayangeun ai butuh los, teu butuh geus jang aing beres. Aing mah teu eueuh nu ngaji aing mah jeung pamajikan aing we ku aing dicepretan sa pamajikan aing. Kege dicepretan ngan nangkarak kege. Lain ngaji tunggu muka calana. Yes, neng lah, neng bae murid akang malah geus beres. Nyana lagi nurut ya geus, murid nomor 1 di dunia, murid kesayangan. Teh anggeus-anggeus ngaji jeung nu kitu mah. Tah ieu. Sanyana jelema nu takwa ka Gusti Allah. Di mana-mana kadatangan kawaswasan nu nyulusup ka jero hate sehingga berhayal untuk kemewahan dunia, berhayal untuk keagungan, setan merayu kemewahan dunia, keagungan, kemuliaan. Nyana selalu tadzakkaru. Eling kana siksa jeung ganjaran diperhitungkeun, dikalkulasikeun di jero hate teh cilaka aing ketika manehanana ngarasa cilaka neuleuh kumata hate. Oh nu bener mah ieu horenganan teu narima kana rayuan-rayuan gombal setan. Kemewahan dunia taya. Je aing mah eueuh nu dipake ka sieun, eueuh nu dipake ka agung hiji bae Allah di dunia. Moal kebal deui ge. Kemewahan dunia nu diraih melalui jalan teu bener ditinggalkeun ke rugi ka bina-bina. Taya aing mah fa idzahum mubsirun neuleuh nyana kana hak tina lain hak. Iyalah nu bener aing mah. Yes, mengasingkan diri aing mah. Wayah dakwah sabisa-bisa aing.
waya nyarita-nyarita sabisa-bisa aing. Adapun aing kudu dibeli hayang-hayang acan. Adapun aing kudu ancur kana lembah anu tina yakna dunia jeung makhluk hayang aing. Hiji we Allah bener-bener basiroh mata hate. Neuleuh yarjiun balik kana hati. Geus. Lamun geus ka situ ngaranna kuat eta bangkaning kapan bakal datang ka jelema nu takwa maka Allah. Ka hiji kiai aya ilmuwan manehanana kemudian nyana ngalaksanakeun ilmuna dakwah lah dibere ku Allah coba-cobaan nik datang rayuan-rayuan lurah rayuan camat rayuan bupati rayuan kandidat hayu coba kumaha lain ulah ancrup ka partai lain ulah ancrup ka pamarentah kudu bisa henteu karena Allah gara-gara nu karena Allah pas ieu ku ari ulah ditinggalkan partai asal kena Allahan coba hayang nyaho ketika orang teu bisa hindar salametkeun diri orang dipanggang sia di akhirat kudu nyieun urang wadah partai masalah tapi jang negakeun partai mana kuat berarti kabeuli kabeh kuari geus dihimpun dibareuli kabeh partai teh jang kebatilan Alhamdulillah min dzalik wa min dzalik. Mana kuari nu ngaran partai Islam fetilu geus kos kitu. Nu ngaran partai Islam PKB ya begono lah. Ayo coba. PKS aya hoakna doang kitu sarua bae. Muhammadiyah partena ieu mah partena geus kos kitu atuh sarua bae. Dibeli kabeh. Untuk menegakkan kebatilan kumaha tuh kahareupna bakal kumaha wallahu alam sakadar carita jeung wacana seperti eta untung masih kana aya kontrol anu masih kene ngageuing-geuing supaya ulah terlena masih hayu bae henteu rek ribut negakeun Pancasila di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika pada ngaraku tapi langkah-langkah Bhinneka Tunggal Ika jeung Pancasila na mana atuh ulangan sakodor ngawowo doang ayo tegak ayo kumaha ieu carana nah ketika mutakin dihayal setan datang taifum minasyaiton rayuan yeuh maneh diuk bae di dinya hayang aing mah Allah balik kana hati dirayu yeuh jabatan keheulan sakadar nyandang jabatan sabaraha lasi di alam dunia tapi aing di akhirat tadi kulub keheul aing tah karak muttaqin fa idzahum mubsirun tangan kuariku orang penggede di luhur anu mubsirun ngebasirohna bener-bener muka mata hatena mana nu di partai nu di organisasi mana mun aya itu ikuti mun eueuh ulah anu bentah mata hatena tuturkeun nu teu bentah ulah tinggal kitu bae ujung-ujung nama engke ge paralae perang teu perang paeh bae perang paeh teu perang paeh hiji nomor kedua ketika geus teu berdaya Israel dibeuleum bae ku Gusti Allah beak kabeh sanagara Israel neuk nyalahkeun ka saha beres kabeh baheula zaman Kangjeng Nabi Lut ku geus teu berdayana Lut keluar balikeun ku Gusti Allah beres ujung-ujung dari kitu Gusti Allah digempakeun gempa anggeus urang sieun nahanan godob Allah selama urang mampu nahanan godob Allah atuh tahanan ku urang ieu teh memancing godob Allah sok urang tahan buka mata hati urang ilmu dititipkeun ku Allah di profesor ilmu dititipkeun ku Allah di doktor ilmu dititipkeun ku Allah di jenderal ilmu dititipkeun ku Gusti Allah di kapten di mayor jenderal di naon deui nu aing teu nyaho ayo dititipkeun hayu pake jangan lempeng-lempeng bangsa negara lamun bener muttaqin boh polisi boh abri boh kiai boh budayawan boh konglomerat
bakal nanyana tazakkaru eling ka Allah sieun aing mah milu di lembah anu batil aing mah neuk dina hak bae fa izahum mubsirun eta lah anu beunta mata hate Allah kana sabalikna lamun jelema henteu sieun ka Allah berat ku jabatan berat ku dunia belah dia nama hatu jelema anu teu ngalingseuh kana aturan-aturan Gusti Allah belah ditu nama jelema anu kafir anu musyrik ka Gusti Allah eta lah di luar muttaqun kumaha eta ieu cek Gusti Allah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wallahu a'lam bimuradihi wa ikhwanuhum marisa pirang-pirang dulur setan ikhwanu syayatin tegas pirang-pirang dulur para setan-setan minal kufar ditu nama nu kalalapir belah dieuna anu kabong beriku kamewahan dunia yamudunahum eta setan ngabantuan kamaranahana fil ghayyi dina kalacutanana Allah dibantuan ku setan lamun urang ngaji nahu ikhwanu jadi mubtada yamuddu jadi khobar mubtada jeung khobar kudu sapagodos sebab khobar adalah hukum disebut musnad jeung musnad ilaih kudu aya nisbat subutul mahmul lil maud geus yamudu teh khobar atuh khobar tina ikhwan atuh rujukna kudu balik kana ikhwan ai di dieu lain seluruh ahli tafsir balikna kana syaiton hum kana ikhwan geus ijarin ala ghairi man huwalah jadi berarti henteu samistina nu samistina mah ya mudunahum eta ngabantuan ikhwan kana setan berarti manusia ngabantuan setan ari aslina mah lain kitu pan setan ngabantuan manusia geus lamun dipaksakeun ya muduna ngarujukeunna kana ikhwan moal kaharti berarti kafir-kafir ngabantuan setan lain kitu setan ngabantuan kafir bah atuh kurang dibalikeun bae tuh ya muduna teh khobarna ieu teh balik domirna kana setan geus atuhum kana ikhwan atupan berarti keluar tina aturan apan mubtada mah eta adalah musnad hukuman musnad ilaih geus ada subutul mahmul lil maudhu kok ieu mah teu kitu sih kos kitu ge kolon nu teu ngaji bae nu ngaji bae dah kos kitu ye kieu teh mah encer kos kitu encer teh mah kitu ngaranna jarin ala ma huwalah ala ghairi ma huwalahu geus nu kos kitu cek dina alfiyah wajib kudu diibroz bizanu mutlaqon hai sutala pode gua geda tah kos kitu gulak-gilak didinya bage puyang ngaji hayang nyawa puyangna didinya ge kudu mantep kumaha oh nu ngaji mah bener mantep cenah nu teu ngaji atuh dijajal-jajal ge teu ngaji hese atuh hese bae dikuta dikitu dikitu gitu mantap ngararaji atuh setan atuh setan teu ngaraji mah setan ngartikeun gurana atuh sadaek-daek da bae aya jalurna oh ieu cak nahu engke karak naik lamun jarin ala ghairi mahwalah aya nu wajib diibroz aya nu henteu tergantung kumaha lafzu jeung henteuna seliru apa henteu ketika keliru wajib cek jumhur mah nu penting maknana bisa dilempengkeun pabeuli tah jaritakeun kos kitu bae ge antara jumhur nuhat jeung gairihi ngana bagianana urang mah bagian ngahuapkeunana nang nyana
engke dibilagahan tak kumaha nu kos kitu ngaranna ceuk ahli bilaga eta lah ngaji. Masya Allah, ieu antara mubtada jeung khobar bae ge kok beda rujuk. Tah ngarujukeun ge lamun dipaksakeun kana ikhwan wal harti. Ari jelema-jelema dulur setan mah eta yang mudahu ngabantuan setan je. Atuh lain ngabantuan setan aya ge setan ngabantuan jelema. Ja setan atuh nu boga pokalna mah lantaran engke kapan di akhirat teh bakal digero-gerokeun ku setan masing-masing. Hei bupati, sini temani aku ke jahanam. Hei gubernur ka dieu. Cak gubernur teh emang ka mana? Ka jahanam. Ai itu presiden geus ti heula nya nama ngagujubar. Itu setan teh nangkep engke. Urang inggih salamun kos gitu ditangkep ku setan. Jangan kemana-mana. Engkau kan dulu aku khoyal, aku hayal, aku bujuk. Engkau kan nurut. Akulah yang membujuk engkau. Engkau lihat wajahku serem kan? Inilah yang tempo dulu membujuk engkau supaya engkau cinta dunia, supaya engkau cinta jabatan, apapun yang terjadi, sehingga engkau beli mobil, beli rumah, kawin lagi dengan orang Kerawang kan? Itu aku yang menggoda, aku berhasil. Enggak usah kemana-mana, mari kita sama-sama ke neraka jahanam, kita nikmati. Coba, lain lalagaan teh cakang Nabi kitu nande kumaha? Nande kumaha? Mantak urang ieu nu ngararaji kieu bisa rada dutdet teh keluar berarti maju eueuh deui. Hayu mantak ge neuk ngaji nu bener niatna, nu bener maksudna narimana. Ulah haju aya suuzon, abe urang bener ieu ka moal kebal tadi di Patehan mengaji ujang. Terus usahajan deui unggal minggu aya di Patehan. Atuh engke mah almarhum Haji Supendi aya bantu sana. Maka. Oh iya anu ngaminan deui. Wah budak teh beron teh ngaminan. Maksudna tuh ulah ngaminan ke. Asana bareng jeung ngaminan. Urang bakal ieu mantak urang tanpa pamrih ge hujan ge ngaji bae hayang salamet. Kajian kuku make deuk ngaji bae hayang salamet. Masyaallah. Diperhitungkeun keke aing aya di mana di Bogor datang moal poe minggu ieu. Tah diperhitungkeun urang. Datang ngaji. Eta kan Allah Maha Uninga ambo sia keur nyabage keur di Bogor. Bisa sia inget ka ngaji, ku ingetna bae ge geus ka sorga eta. Ya Allah amin. Ku ingetna doang ge. Ku inget hajunya ka HS-an teu ngaji. Daripada anu di lembur sorangan deukeut ka mamana teu inget ngaji. Tah, nu di lembur mamana aing sok ngaji haju ka HS-an ganjaran ngajina terus bae. Di akhirat ya kaget tak minggu pertama maulid ayahnya Pak boleh gak kula mah teu ngaji hari teh ja usah kainget Pak kula mah hajatan di Bogor haju deuk ngaji haju ka asa tas ya endeup nata endeup ieu kasep ngaji. Masya Allah nyaho kitu mah kula endeup bae. Atalah Allah teh mere ka urang seperti kitu ganjaran. Lamun urang endek maksiat mah encan brak mah maksiat can dicut catet. Urang endek maksiat teuing aing ye lah. Tangdir tatangga aing cabut wae. Aduh hujan-hujan ge. Aduh. Aya bejana hipu dangdeuna mah. Encan ngaling mah can dicatet. Encan maling mah can dicatet encan. Haja teh jadi atuh eueuh catetanana. Api lamun urang rek ngalaksanakeun ibadah, ngaji, salat dan encan geus dicatet deui kumaha tuh coba. Geus mantak ge catet. Di jero hate, Gusti salila hirup abdi adek ngaji bae. Beres, catet malaikat. Awas Gusti.
aduh ai prak henteu deui cak malaikat bohong sia aduh ngalojokkeun aing sia nah ieu mah keur carita wa ikhwanuhum yamuduna ala kadar doang namun dipraktekeun sampai nu meraktekeun lain kula tah carana kieu panjang teuing mah ala kadar alpiyahna tek saeuti yeun teu mun teu dialatan atuh moal kaharti iki simpulkeun aya 4 simpul tidinya bae ge lain nang urang nang para mazahib. Guys, tambah panjang teh mun dibahas-bahas gua teh ngajina kudu ngaji alfiah jeung santri. Geus wa ikhwanuhum mari dulur-dulur setan dosa pagodos jeung setan belah dieuna mah jelema anu nutur-nutur ka hayang nafsuna anu ancub dina kamaksiatan kadorakan belah ditu mah atuh meureun kufar eta yamudunahum dibantuan ku setan-setan ngabantuan ka eta jelema fil ghoi dina kalacutanana dibantuan ku setan aya nu hajat urang hajatan yu antara ngundang kiai jeung orkes dangdut aya kiai bae cek ustad di dinya teh lumayan lah urang dakwah maka batur teu bisa atuh ngundang-undang kiai geus urang anu jadi gantar wasilah geus atuh ngundang kiai bae oh nya aya deui rombongan ti jawara-jawara ngalungnya nama jelema atuh gaul ieu Pak azana lamun nanggap kiai malah sakikituna bae maning dangdut mumpung Raden Oma Irama masih keneh hirup murang bil barokah eta bae geus kajar kuku bage duit aya di bapak gaul aya di bapak atau anak buah aya di bapak tatek antara kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut ayo setan kapannyana mangahayukeun kana goy kiai deui tuh manganu kamari hajat nanggap kiai ngundang kiai Ki Fudoli yes sakitu bae belah ditu tuh Pak anu ngundang Ki Soleh ya geus kolot pan Ki Soleh itu nanggap Ki Nurjaya ya sapira Ki Nurjaya mencet kebonnya neulih da apa teu geus belah ditu kamari tuh Mama Acah aja pengen ya nu hadir tuan rumahna ge aju hees komo nu ngadengekeun tuan rumahna hees balikna ge teu kanyahoan geus cak setan maning dangdut lah atuh urusan dosa mah teu ge tobat dia moal aju paeh bae dia keur sehat Pak mulai set cak setan sulingna doang mantap sulingna ta setan datang melodina duh Masya Allah yes. Setan ke Masya Allah Masya Allah sial ta setan nah setan kan datang ikir cerita hajatan beleleutikanana mulai geus nyimpul-nyimpulnya balang-lang kieu bae tuh ayeuna mah malam Rasul nama kiai bari Rasulan ala kadar teh kayak malam hak nama ariana teh dangdut dijadikan geus eleh geus kiai teh bisikan hati eta keur carita hajat keur carita urusan politik mah kok nu tadi teh setan ayo mang emang geus acak-acakan ieu dunia tuh urang bener sosoranganan emang nanaonan urang di DPR bener sorangan izin sorangan engke pajar abuya urang di DPR pajar ditasawuf geus palingan teu beres kabehan hayu geus nah usok ulah asa-asa cak setan teh emang ieu mah anu bener mah teu hadaekeun jadi DPR ieu geus emang eta mah wadah nu teu bener geus sakalian teu bener geus jelema nu bener mana aya nu hayang jadi DPR mal aya
sebab naon geus teu didarengikeun geus baru mumpung di dinya geus acak-acakan mah kabehan ieu geus ke di neraka ge leureung sorangan ieu atuh rame di neraka ge biasa setan ka fungsi mulai geus kulantaran hayang jadi DPR atunya nama mawa kiai ge henteu karena Allah supaya kiai ngadukungnya naja kiai mah loba anak buahna bila perlu kiai na dibere duit kita ngabagikeun ku tangkorak DPR hajunya na ngababagi atuh kiai na daekeun kagoda ku dunia atuh DPR nama atuh emang geus ti heula nya nama kagoda aja nya nama mawa jurig atuh kan moal aya kitu ken hayang jadi bupati henteu dievaluasi bener jeung henteu na kinerjanya na salila sapriodenya na nu penting maing mah kuari mah aya anu ngadukung deui geus kiai-kiai di deketan ku nya mana nu ngadukung kurang ngadukung di jauhan atawa dibere supaya ngadukung hayo aya kadang-kadang kiai di deketan teh lain tita dakwah horenganan lain tita nganasehatan bupati tita ngadukung bupati nu keur aya di lembah kajahatan jeung kabatilan ieu tah kapan setan ayo bupati datangan kiai bere mere setan nu dari mana watek setan kabeh antara bupati jeung kiaina syaitonir rajim ayo eta mah geus satu luhur teuing mah kos itu mah tamu ayeuna di lembah politik mah tidak ada teman yang abadi tidak ada kawan yang ayo coba sih yang ngomong atuh. Aing mah toser doang. Nah. Eta guys luhur teuing politik mah geus acak-acakan di urang mah. Acak-acakan. Guys luhur teuing. Ieu mah urang hayang asup PNS. Hayang asup PNS lantaran moal bisa lamun taya tanda tangan bupati mah. Bupati teh nyieun proyek dina ngasup-ngasupkeun jelema jadi pagawe teh. Anu eselon 1, eselon 2, eselon 7, eselon 8 eta kan beda-beda emang kiai eselon sabaraha aing mendeg sabaraha bae kumaha aing bae nah aing deuk nanya ka sia eta teh lamun deuk asup PNS sia eta nyogokna sabaraha duit nu bener sia nyawan aing puluh juta Masya Allah nyaho eta teh nyogok nyaho ar-rasy wal mursad tasyifin setan sogok demi kemaslahatan setan ngomong pahara demi kemaslahatan umat pahara geus lah urang doraka sakali doang ayo bae sabaraha emang 35 kan 40 ya geus sogok bae geus masalah lah kayak orang kadituna karek bebersih di mana bebersih di mana lamun calon bupati kudu miliaran gubernur gitu kene mun kurang bisa nu bisa mah henteu deuk asup PNS nage atuh kudu sugak sogok eueuh nu teu nyogok komo hayang jadi sekda nyogok nage luar biasa eta mah luhur teuing deuk asup ka pabrik setan ayo yang jadi guru kudu nyogok geus jadi guru yang jadi kepala kudu nyogok nah iyalah Indonesiaku Ibu Pertiwi ku seperti ieu ieu mah supaya nyaho bae mah lain kritik lain supaya nyaho bae urang kos kitu teh eta teh setan asa nyaho bae mah ngaji mah asa nyaho lamun kula teu mere nyaho-nyaho acan deuk iraha nyahona jasa geus nyaho ge ku sia jag kredit terus bae ieu aing mah ngan engke lepas di akhirat tuh sakitu doang apakah aing disogok ku sia teh tilok aing mah aing mun disogok ka sia teu hayang leutik mah di akhirat mang dek kawanana lain sok kaji ada tuh di borgol
ngaberesan adalah kreditan gitu. Cek ulah teh baheula teu ngajeding si mamang mah. Teu ngajeding sia. Iya rombongan mana ya? Ini mah rombongan guru. Pan keur sok ngaji kula ge nyanyao. Pan di bari di borgol nyogok. Nah. Sia aing geus mau coprak bae kadenge ku ceuli sia. Nah, iya rombongan mana ya? Rombongan pedagang. Pan atuh pedagang lain sok ngaji pan keur sagada dagang karung, dagang limah. Pan atuh kan neraka ya kunaon. Oplos. Tuh. Yes, beres aing mah geus. Dadah. Kudedeh ka bupati, ka gubernur, ka pamarentah kudedeh, ka PNS kudedeh, ka guru. Lantaran Quran ngajelaskeun ajakan ku maneh ka sorga, carana bersihan dirina. Bejaan hayu bejaan. Sakadar ngabejaan aing mah. Sakadar ngabejaan. Neuk ditarima deukeun teh tah mah kumaha hijab nu aya di hatena. Acenah hijabna gede, nyalahkeun ka aing. Salahkeun aing ku sia. Bedakeun aing sia ka Allah. Cukulah maka kiai-kiai gitu dedeh jeung nya emang kumaha gitu. Qur'an aya di otakna aya dina dadana titipan Allah, hadis aya di otakna aya di dadana. Atuh eta titipan Allah. Hayu beligu anni walau ayatan walau murron. Hayu sampaikeun ku naon nya anakku kucuprakan. Apa bendu henteu? Apa hasud teu sama sakali? Ieu mah salila hirup yuk urang bareng cek Imam Ghazali hitung-hitung ieu hiji meja urang angkat ku kabehan geura sebab ku sorangan teu bisa agama lieur teu beda jeung meja mun diangkat babarengan hampang tapi lamun diangkat ku sawareh-sawareh berat. Hayu urang geus kabeten-beten pan si beuteung ngangkat bensin jore aing mah urang ya kamari tas aya ti itu tuh ti kandidat jadi berat betul asa dek bitu bae betul teu kabawaan. Nah iyalah orenganan anu di politik atau setan ahli politik datang nu di ekonomi, setan ahli ekonomi datang anu di kiai abuya setan datang nu geus dibuya-buya di setan ge datang anu tani setan anu aya di pertanian datang nu di guru setan guru-guru datang membisiki geus puguh ka para kufar-kufar musyrikin mah Yahudi Nasrani jeung sajabana eta mah geus setan-setan anu pohara gorenganan wa ikhwanuhum jelema-jelema balad-balad setan nu mantak teger deh yamudunahum setan ngabantuan